Bismillah ngawitan manggung muji syukur kayang aku nada widi maha maha suci sewasiwi silih wangi nada rahmat nada rahmat sapatna nada jembar nada jembar hampurana nada widi Apalora Camin Mulia di Nagasari Maha Suci nada sama Apalora Haji Bodin Cilangkara Paat Pangriksa sareng kama Abah Eman Gantarawan Barakaruh nyanggakeun pacaro adang ieu bakti nyangakeun pangbaktina Jang Wawan MJ2 wah bade Baswanda kumis manis jaya hiridaki kembang gadung apa Muhammad Cinere Tanggerang anu kahatu lah iya nyanggakeun ieu pangbakti nadaka sarikata ampi kembang gadung anu kahatu Bismillah banyaknya ngawitan manggung muji syukur pasayuti pos aseng motor kayang aku nada widi maha 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 suci Widi Jang Odoy sewa siwi antis mau Bandung Tangerang Siliwangi nada jembar nada jembar hampurana
Balura Otong Cilowok Karawang Maha Suci Weleh jang. Nadarahma Abah dalam Mustaya Tangerang Sepatna Nadasama adalah Agus Mustaya Cimoni Paat Pangriksa Nyanggakeun ka Padalang Darsa Ketua Bupati Karawang ya. sareng keemang Abah Dalang Darsa Ketua Bupati Karawang Paat Pangriksa adalah Maman Tariana Bogor ya Bupati Mugi adalah Ujang Bohari Gunung Putri Bogor Hiridaki adalah Iwa Bogor ya Bupati nyanggakeun Ipang Bakti Nadaka Sarika Tampi Kembang Gadung anu Lurah Jamin Mulyadi Nagasari Bangabung Hidang Lurah Haji Bodin Cilangkara boro-boro teuing diri lahang bari dianggo ka suka kali Abah Eman Gantarawang disarengan Palurah Rumanta Jasinga Bogor Palurah Tumpang Tangerang Pak Abu Pasar Kemis Tangerang disarengan deui Bapak Haji Saripudin Mandiri Asih Mama Titi Dongkrak Mandiri Asih boro-boro teuing diri Situ Pinu
pinuh bang jero babandana sareng babandu mangati salira duluan awit teh pangaju lebuah lantaran tikitu deui sora bedil hurmika bari pas tekap lepat sakade bari paus tekau lepat sakade kamparan kadiri abdi Mama Haji Hayati Bandung kadiri abdi hiberdai kukupu lain eta udina beko ci antar BSD nikah amelong ci antar BSD Tangerang boga rupa apa lurah roman tak jasi ngabokor kuku puci kahiyang hiper dai apa lurah tumpang Tangerang kuku pu ibar tenangan Pak Abu Pasar Kamis Tangerang Apa Muhammad Cinere Tangerang kukupu bejari lain eta pasayuti bos asing motor Tangerang kukupu batenang boga rupa aktis mau Bandung Tangerang
pesen Ibu Lurah Junai di Belendung Subang Ayo. putus deui Gara-gara seluruh bobohan. Bapak Lurah maring Mang Subang begat menang bisa disambungkeun deui begat cinta hese di ubaratan Laras pisan. soal cinta Kumaha apa Lurah Junai di Belendung Subang rek dipake kaulinan tong dipake ka ulinan atuh soal cinta. muna keramaskeun Alah, Bos Haji Ujang Indo Barat lintas Purwakarta Subang ese muna rek papisah tapi omang Lurah Haji ada Johan Linung Payung Sari Koboy Karawang bola rekat telanjuran Ahendra Pasar Kemis Tangerang tak tahan bisakah usap setan komo lamun Ibu Lurah Junai di Belendung Subang apel dina malam minggu tarang arti Ibu Lurah Junai di Belendung Subang sok tara daeng ngaku komo lamun apa Lurah maring Kali Jati Subang kaboko jujur anu saku tanggo Jawa moal kapu Jobi taksin iya abdi no jangkung ngajang ya abdi jangkung lenjang. sapiraku asa bani dahuan Tangerang ka abdi moal kakembang Tung alak atuh. Tung alak atuh. Tung alak atuh. kapan abdi asa yuti bos aseng motor masih parawan Angkis mau Bandung Tangerang ulah repa da abdi masih bujang cobi taksir deui abe eman kan tarawang iya abdi nu jangkung alit pajaro adang Jangkung alit. sapiraku pasuan da kumis manis jaya ga abdi hanteu ka taksir apa Muhammad Cinere Tangerang
Haji Bodin Cilangkara anu Wow, bakal aduh 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 hayu urang jalan-jalan apa nadilang sareng abdi abalura otong Cilewo Wadas Karawang ayu urang rerendengan abadalang Mustaya Tangerang Cimone anu bageut anu bageut teh adalah Agus Mustaya Cimone Tangerang aduh abadalang Darsa Ketua Pepadu Karawang anu bageut Cobi taksir deui adalah Maman Dariana Bogor iya abdi nu herang mencret adalah Ujang Bohari Gunung Putri Bogor eta sopirku adalah Iwa Cibadak Bogor ka abdi teu kakeba Alurah Rumanta Jacinga Bogor sapiraku Alurah Tumpang Tangerang ka abdi teu kakeba Pana abdi imah Pak Abu Pasar Kemis Tangerang teu acan gaduh tunangan ekek poe dina ampun cacakan paeh gitu nya entep dina adalah dadan asep Sunan Bandung aya cik dakepang Ari bangkit nate dikubur ka mana tuh handapeun kapinis nu ngakarimbun kapinis nu ngakarimbun walet anu nyang carikan kincing ngobadana surangan Alurah Haji Camin Mulyadi Nagasari di sarangan Alurah Haji Bodina Cilangkara legencing badan so
Rangan alam asatos tepang asatos kenang duka di mana di mana asatos tepang ngalurah Camin Mulyadi Nakasari asatos kenang duka di mana alur Haji Bodi di mana laras di ditu di Cipayung waktu kuring manggung sasarangan no padung adeungan eceke puncak Cipayung mayuan Ibu Yani Ciater BSD Didi Ibu Yani Ciater BSD aduh sayang Ya batur urang kasetu milari jayeno herang Ya batur urang satu ngawangun nagara urang tunggul ranung salirungan kangkur kang mandi raharja geus jadi mangsa rempuk jukung sauyunan tonjolkan budaya bangsa kumasuli kumasuli kumasul selitingan silumani ngengkrek seliting bos asing motor silumani kumakuring kumakuring antis mau Bandung ke Tangerang kumakuring Ahendra Pasar Kemis Tangerang goreng tema ke Muhammad Cinere Tangerang bayang
usul ada pukuh jauh Alurah Haji Camin Mulyadi di tiang dapukuh najan hati mikasono Alurah Haji Bodin Cilangkara dapugu awis patepang di pisono tenembongan Pos Haji Ujang Indo Barat di pidede ngajauhan Mona kitu ambana sorangan kira sana kagembang apana eti cikeyas kira sana kagembang Tesangka gening tesangka tumalire nusatia sugante tetep micinta gani ngepegat tuyatna awatos pisan pulang merejang ji sanyana horeng kurang ngapipita Mama Hayati Bandung abongken kanuhin jang cinta jang buktiin adalah dadan Asep Sulandara Bandung kera waktu tepung nonggaran mesti ngajak rimpitan biasa tapi bukti nanyalahan ngan ukur pikanyarieun Abah Eman Gantarawan sanajan aya gantina moal cara jeung manehna nyarita arek ngabela geuning teu aya nyatana Haji Ade Johan Dino Payung Sari
Ujang Indo Barat. Naon nu jadi lantaran ninggalkeun tanpa alasan. Iya bosan Tega ikhlas luluasan lira anu putus harapan. Sanajan pisah tahunan moal boleh diantos. Sugan tembus rarasaan dijabah si lamunan adalah darsa ketua PEPA di Karawang. Mun nyawang ampah katukang pikir bati sumorea. Sanajan lawas paangkang tina lamunan ngalangkah. Keur waktu tepung nunggaran mesti ngajak rimpitan. Tapi bukti nanyalahan adalah Darwis Karawang ngan ukur pikeun nyeri. Paingan atuh paingan tetepi disangka ati Gusti kagungan panyawat panyawat nu langkung leanti tekap lebat sakit di kemparan kadiri abdi sarupi mundut lantaran hoyong pirang dasar. Oh,
mesti ngaros jalik dina bang baru ngahurun balong nyawang anu ngalangkung mangmi sedih manah nanguyung emut kesang panutan angkur awan di kesang panutan nanging nu gelisada awawan nami nu gelisada pasrah ikhlas turil neng awang karawang jujur cinta setia nanging abdi tos pasti adalah darwis karawang kan lanang sajati nanging mangpi abdi tos pasti salira lanang sajati calik dina bang baru abah rewok rengganis anteng ngahurun balung nyawang anu ngalangkung jang ato putra pampi ngahurun balung nanging abdi tos pasti salira lanang sajati nanging abdi tos pasti adede putra pampi ngadosa nanging abdi tos pasti mangamardi salira lanang sajati nanging abdi tos pasti awawan nami salira lanang sajati jalik dina bang baru anteng ngahurun balung nyawang anu ngalangkung aope sedih manah nanguyung emut kesang panutan kantun pangbulan bulan lami dayak nyarata awan di wartes cimedang serang nanging anu gelisada bangkur suanda grup kangen lanang sajati kuring nyuh katutungkul kayuhan ku sambut.
Muna geus dikara maruragan masehan tanah kuburan apa lurah jamin masehan tanah tanpa alasan eka ikhlas bebelasan dedeh tanduh junjun sajan ngan karintu kulit daging ilang musnah wujud di pundutku Gusti sing sabar jeung tumari maju tapi anjeun tetep langgeng ngancik dina hatiku gurih Alurah Haji Camin Mulyadi Nagasari tapi anjeun tetep ngancik dina hatiku gurih Alurah Haji Bodin Cilangkara hatiku Muna peuting keur jemput Mikael ku hati midang adam dan seorang milih alap-alap Tangerang bongan harita nyanggupan dikaunakeun napuluhan ayeuna geus nyalahan Pak Idun Effendi Ciater BSD kacong cek ingatan rumasa nenden harapan disangka geus lekasan Pak Haji Sayuti Ciater BSD najanaka bakat carita amelong Ciater BSD manusia kekumawasa asar bana muda moal apa laksana amelong Ciater BSD angin kersaan
bersama eta mah ukur cipta basa kuring nyawa di ganggangan anggrek bulan dina imbangan hati kuring nyawa Tung ala katung, tung Kaditu ala bogo katung, tung ala katung, gading bogo gabogo ngaraya kape mama titin dongkrak mandiri asing kaditu kumaha kadieu kumaha Pak Haji Saripudin